Mah ayam teh banyak kisahnya. Mang nuju naon? Menuju milarian hayam gerak. Teh tadi kan kapendak. Leuh karunya teuing. Hayu atuh urang ka bumi heula. Urang tuang mumpung nuju aya rincangna. Nya tuh. Hariaan milarian hayam teh nu kumaha? Eta hayam jago nu koneng. Hayam jago anu koneng. Eta mah hayam anu tadi dipuncit ku si Aa. Eta mah hayam anu ural. Jago. Kang, orang ada ngajual HP ya? Penal, Android. Yang sabaraha mana aja? Bibinya wanina sabaraha? 700 tahun. 700.000. Dia lah teh orang teh malina 3 juta. Kira aku ayeuna teu payung 5 juta mah. 800.000 lah sok ayeuna kene duitan. Ah, embung 800.000 mah. Setengah juta weh. Deal. Manis baik deui renang teh. Tulus renang nage. Nah, make jeung teu tulus. Nya kan tadi teh mama teh gentos cangcut di ruang ganti. Apik teh nu noong. Terus kumaha tuh? Nya atuh da mama teh izin. Nya cangcut na we di kana beungeut mamahkeun. Apik teh ya anu noong teh teu saurang, duaan. Terus kumaha tuh mah? Nya mama teh da karunya ari noong hungkul mah bisi terewiseun. Entos we dibetot ka jero ku mama teh. Kumaha bro lain ke dokter kamari teh? Ah bro, cenah mah urang teh gagal ginjal. Waduh, enjoy, bae cik sahabat bro. Ye dengekeun bae. Ceuk pepatah oge, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Panas. Lain teh tanya heula tuh. Entah nggak megaan tuh. Tadi dia panas. Masuk kenal dari mana? Obat penurun panas, misalnya bebarian tiis. Alhamdulillah
Ce abi mah terus di USG perkiraan mah itu pameget. Sami ce abi ge perkiraan mah teh pameget. Ari aja terus nyiapkeun canjang namina. Nya atos atuh Ce. Naon namina ce? Ah gampil Ce, kan bapana Samsu, abi Dini. Jadi Samsudin. Ari budak itu balik namanya naon? Ah, juga nama budak itu memalin namian ce. Naha? Ya kan bapana Sarbusi, abi Iyat. Kira kurang tinggalan Busiat. Action. Terus kumaha ari mama tuh? Action. Terus kumaha tuh mah? Ya atuh da mama teh izin. Hayam jago nu kone. Sobrina ngajak story. Macam lagi asup kamera. Yo teuy ngomong mah deketan heula. Sen. Action. Kumaha bro, kamu itu lain ke dokter? Ah bro, senang cek dokter. Wah. Wah. Iya kasih. Ya kan teh. Hehehe.